Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Daster tengan soek jeng soek. Aneh yang mana rasaan dipakai nanti abrak-abrakan tapi soek. Pernah murah gitu soek we teh. Aing. Punten mah Neng. Aya. Aya bunda ieu di dieu. Enon ieu? Menyo. Iya mana yang bunda tehnya bade rambut sendal ieu tapi anu rada alus kitu aya tuh. Nah, ieu teh datang-datang jong nginjem sendal jeung hang nu alus deui. Di ka mana ya bunda ieu? Menyo. Apa nanya? Bunda teh ke pasantren si Ujang ieu dek mana bekal. Mun make sendal capit mah era. Jadi dek nginjem sendal alus ya teh beta era kitu. Menyo. Kudu era sagala bunda lah. Nu penting mah sendal ieu teh nyeker. Kalau turun cokot lah kajeronya, kalau tungguan. Nya mak Neng. Maknya untungnya mak Neng boganya sendal alus jadi pan bunda teh gaya ieu ka pasantren teh make sendal alus. Maknya. Ieu bunda energi ieu. Rada kebal saeutik tanda naon nya. Ya, tah. Tanda naon mak Neng. Maknya. Harus kieu nya ieu sendal Cinderella. Dan kadenya bunda eta tong nepi ka rusak. Teu boga deui soalna mama Neng. Maknya. Maknya nyamu wae rusak mah mama Neng. Paling bocok orang kule mah. Maknya. Meni gareuleuh bunda jeung bocokor segala kumaha ke makadenya. Geuleuh Hore atuh mama Neng meni si Rosma. Maknya mun kitu mah bunda euy heula nya ieu bade siap-siap heula ieu. Hayu mama Neng. Nuh nya ieu sendal Maknya. Nya bunda sami-sami. Nah si bunda meni aya-aya wae nya ka pasantren ge kuat kudu make sendal alus. Sendal naon cik urang mah nya da make sendal alus ge mau beti sangka Ariel Tatum atuh. Ngomong aura kasih mah jauh menameni eta mah meni cara begini cara rangkul geus miluan kumpulan wadok teh mani sakuman lulun goler kau mandi heula nyokot kunci ai si teh kumaha nasibna nya meunang teh nya eta miluan lawan lomba sinden Indonesia teh meni eueuh kabarna pisan da mana har si Imas eta teh karek balik kitu. Mama, Neng. Ari maneh ti manawe ieu teh Imas, kumaha Neng ditungguan ti kamari eueuh. Aku udah balik sore cenah kamari ngomong teh. Tan gerak-gerak balik ayeuna gerak. Apaan dia kamari teh jadwalna padat pisan yo. Jadi di 2 poekeun jadi we mondok di hotel gitu. Hotel bintang 7. Di harapan soalna. Aya wae Imas maneh mah. Ngan ieu maneh ku kumpulan kitu teh meunang teh elmuna. Kade kumpul-kumpul hungkul elmuna eueuhan. Tuh maning karunya peserta teh kadon nasib ieu aduh mending luar pisan jabarinya agenda teh lolobana piknik ieu piknik di taman piknik di kafe meak-meakeun duit we pokona mah eta mah liur nah atuh ari kitu mah jeung miluan sagala maneh teh apa nih masa mikirnya gianya pas jeung miluan teh katanya masa bertemu orang teh bertemu pelondri hebat gitu ya anu jelema-jelema sukses anu naon anu kitu lah pokona mah anu loba duit gitu mana barang sih masa pakai waduk mana anu sukses di jajan anu minjem duit ka Imas geura abung ieu Imas beunang warisan lieur pokona mah yang geus atuh Imas lah yang berlalu biarlah berlalu we ngarek mah ka dieu teh nyokot kunci teh mana Mas dari nyokot kunci mana tuh baru dekeun amun geus teh kuat Imas ya kayak istirahat yang ngagoler ya kalau atuh orang cokot lah ka jeronya nya maneng kirim amuan mau ngiluan gitu udah capek ya Imas kuncina aduh nun nya maneng lamun kita Imas mulang heulanya cikurekok dengan batu assalamualaikum hayu Imas nih aya wae nya kelakuan si Imas ku aing geus diprintkeun tinggal sia RT tanya si Imas eta geuning Imas meni naon cenah kita ni rorogi dulu ka dieu nyoba terus istirahat teu ngaganggunya aya geuning mana ieu teh Imas meni rek naon cenah ka dieu mah keur cara petanya har sampai geus naon mana teh Imas ieu teh geus naon meni Ibu Haji nih ka petanya Ibu Haji Imas maneh mah meni sok kitu ka Ibu Haji teh naon eta anu dina tote bag Imas dahareun lah ini mah deterjen sabun cair sabun eta teh panya teh dahareun
Dan naon teh Bu Haji kada teh meni. Naon? Iya Imas, Bu Haji teh ada kemarin info penting teh jang maneh. Nih kos dulu tanya. Info penting naon atuh teh Bu Haji? Info tentang si RT Imas. Har. Naon teh Bu Haji? Naon? Naon? Si RT tehnya Kunaon teh Bu Haji? Kunaon? dikenal eta ka Ibu Haji Imas, kayak ku Ibu Haji bejaan info tentang si RT na. Oh, Haji burung ya kalau mengambil kesempatan dalam kesempitan tehnya. Ya tuh. Jadi naon atuh eta info penting naon? Si RT selingkuh ya. Har. Banyak ya Bu RT selingkuh. Menikah mana wae ngomong teh. Eta tidak meureun atuh Pak RT selingkuh mah. Maka jeung ka mana wae Imas, Ibu Haji mah nya ngomong teh fakta ye. Ye buktina tingali ku maneh aya foto ye. Foto naon ya? Iya meureun mah editan meureun mah. Make AI meureunnya ya mah editan lain foto asli. Bener Imas, eta teh foto asli lain editan ieu. Tanggul teh balik. Sok perhatikeun ku maneh eta fotona. Teu nyangka kan maneh Imas, si RT selingkuh jeung si Buna ya. Iya mah editan juga nama terpercaya ya Mas mah. Tuh, tinggal itu. Si Bunda nagenya tato di baju lagi kurang hiji ya. Jadi mah fix editan, mau mungkin ya bawa ngerti si Bunda, mau mungkin mah editannya. Bener Imas, eta mah fotona ieu menita percayaan teh nya maneh ka Ibu Haji ya. Entah Mas mah terpercaya ya Mas mah. Nyokar teh balik meniduk naon ka deugeut cenanya. Atuh istirahat ngaganggu. Nyokar teh balik. Har, kadang ngusir ya maneh Imas, lain berterima kasih maneh teh ka Ibu Haji. Pan geus bajaan ku Ibu Haji eta si RT selingkuh. Terpercaya Imas ka Bu Haji mah meni musrik. Iya percaya ka Bu Haji mah. Yang geus suatu Imas, ari teu percaya mah nu penting mah Ibu Haji geus ngabajaan ka maneh eta. Nuhunnya ya sabuna. Meni dua pisannya teh Bu Haji. Tapi bener tanya foto ieu teh. Bener tanya Bu RT selingkuhnya si Bunda. Mana saya terpercaya ya Mas mah tidak mungkin tidak meureun ya mah. Tapi tanya kena si Bunda, kumaha beneran selingkuh. Ya Mas sakit hati mah kudu tanya si Bunda. Ayeuna mah Mas ngagolar heula. Capek soalnya. Katanya kena Mas sore. Mah. Wah, si RT ku Ibu Haji dibejakeun ka si Imas maneh selingkuh. Mentakna ieu ka Ibu Haji mah tong sok macem-macem, jangan main-main ieu. Terima akibatnya. Emang udah dibukukan ke si Bunda. Maksud foto itu naon gitu. Ayo tanya si Bunda di mana. Naon naon cenah. Naon ya eta. Nah ya masih dionang ya. Iya nyari boteng kata orang-orang. Banyak. Maknya. Kumaha atunya dek ka pasantren teh nyari boteng kieu mah. Heula aduh kuat ka cangkul suku ge loba teuing cingobong. Maknya. Punten Bunda, ayat dah ieu. Iya Mas, aya di jero ieu. Bunda, keren ya? Iya Mas, Bunda teh keur nyari beutung ieu. Emangnya naon eta mau kertas? Dok sensus? Lain Bunda. Mas mana bertanya sesuatu ya ka Bunda gitu. Nanya naon eta Mas? Oh, iya mana teh Mang Emo janji nasabah. Lain Bunda lain. Ya Mas mana rek Bang Emok iya. Jang naon bulan Bang Emok itu Mas mana makene. Terus cek nanya ke naon atuh ieu teh Mas? Maknya. Aduh, kumaha nya ngomong ka si Bunda nih. Asa teu geunah kieu udah ngomong naon ge. Dek nanya naon mana ieu teh Mas karon ngolong kitu? Maknya. Naon? Oh iya. Iya Mas Bunda udah nanyakeun foto ya. Foto ya bener tanya Bun. Foto naon mana ieu teh Mas? Iya Bunda foto ieu ya. Maknya. Nah aya foto Bunda jeung Pak RT teh Mas. Menang foto di mana? Mana ieu? Di Bu Haji Bunda foto teh. Tadi teh pan Mas teh balik teh eta nya di Cimahi teh ya. Terus teh aya Bu Haji nyamperkeun terus mere foto ieu ngomong teh Bunda selingkuh jeung Bu RT. Cenah bener teh eta teh. Maknya atuh Imas Bunda selingkuh jeung si RT ieu. Apaan Bunda ge boga salah ke kana ieu? Eta mah fitnah dajal. Tapi bener teh Bunda ya teh fotona, foto RT jeung Bunda disong Imas. Bener teh. Ada fotona mah bener Imas tapi lain keur selingkuh Bunda teh. Maknya eta mah keur nanda tangan bansos ieu. Lain selingkuh. Alah, waduh Imas tinggal atuh eta fotona pan geus jelas eta
si RT teh keur nyium si Buna. Ari ibu haji naon eta maksudna? Jeung ngomong kitu segala ngapitnah Buna eta manya. Lain fitnah atuh Bunda eta mah. Pak, ya. Sok Imas mana percaya ka saha? Dek percaya ka ibu haji atau ka si Buna sok? Maknya, henteu Imas, Bunda manya teu selingkuh jeung si RT ieu eta mah keur tangan bansos. Percaya atuh ka Bunda mah teh Imas. Maknya. Alah, bohong si Buna mah Imas. Teu katinggali mana eta bukti geus jelas ya. Keur dikokop eta si Buna ku si RT. Mana jadi bingung kieu ya Mas ya. Dipercaya ka Bu Haji. Asa teu mungkin si Bunda selingkuh jeung Bu RT. Tapi percaya si Bunda. Ya gue jelas fotonya si Bunda jeung Bu RT disaung Imas. Mana nu bener teh mah jadi bingung kieu. Sing sumpahna Imas, Bunda mah teu selingkuh ya. Teu selingkuh sumpah Bunda mah ieu maknya. Alah Imas, di mana ya maling aku mun aya nu ngaku ge nya pasti penjara pinuh ya. Moal ngaku tukang selingkuh ge kumaha we maling. Punten ibu-ibu, aya naon ieu teh nya dedeng-dedeng ku Pak RT aya saya keributan kitu aya naon ieu? Duh, Pah datang geuning Imas anu selingkuhna. Rek nyamperkeun ieu merenya ieu kembang pasir meureuna. naon eta teh maksudna Bu Haji? Aya naon eta naon? Bob, ari kamu teh bener teh sih teh selingkuh jeung si Bunda? Meni jangan meliar-liar aku lah, meni bener teh. Har, selingkuh naon ya teh Bob? Terus ini apa tuh Bob? Buktinya ini Bob, meni laliar pisan aing teh nya. Har, nah eta teh foto aku jeung si Bunda Bob. Tuh, Mas panik anu selingkuhna ge. Berarti geus fix eta mah selingkuh si RT jeung si Bunda. Kaneng kalau Bu Haji mending ngomong wae teh tadi teh maknya mending kaneng. Jadi bener eta Bob RT selingkuh jeung si Bunda ya teh. Bener tuh kumaha ya deureuh. Lihat kumaha ya? Ya enggak tuh Bob, itu mah enggak selingkuh. Itu mah aku teh ya lagi mere bacot ke si bundanya lagi nanda tangan. Jadi posisinya kayak gitu itu teh. Masa aku selingkuh? Ngabagi bansos cenah ieu, ngabagi hati meureun eta mah ejeung ieu, ejeung cinta. Har ari Bu Haji sok sangeunana kitu. Eta mah keur mere bansos nah Bu Haji sangeunana ngomong kitu teh fitnah teh Bu Haji. Meni liar kieu aing mah meni saha bener atuh ieu teh ngomong bener. Meni teu balik pingsan nya. Bener saha? Tong dipercaya Imas lah eta bukti geus jelas meni geus we kumaneh teh putuskeun si RT mah tukang salingkuh tah jeung pelakor sakalian si Bunda tah. Nya buktina we ari Bu Haji eta mah fotona keur dibagi bansos ieu keur didata bansos keur tanda tangan maknya tos fitnah Bu Haji. Ingat, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan maknya. Zaman ayeuna nya Imasnya meni hebat pisan ya aktingna meni penuh dengan kepalsuan tah komo anu nyengsol kopehna mah. Naon ieu teh Bunda meni gararan engke naon? Terbalik ieu mah pahlawan kesiangan datang. Pas bisa mama neng, Bunda tanya dipitnah ya ku Haji Burung eta teh dipitnah selingkuh jeung Pak RT maknya. Har, nabat bisa dituduh selingkuh sagala itu Bunda? Gara-gara iya maneh. Di foto berdua dia disaung. Tapi bingung ya mah bener apa henteu ieu teh. Ieu mah apal geus ketebak. Paling ge akal-akalan si Haji Burung ieu mah. Sok jelaskeun mama neng, palo maneh aya di tempat kejadian ieu. Palo maneh kan ninggali ieu Bunda jeung Pak RT teh keur bagi bansos. Maknya sok jelaskeun. Aing kan atuh sata acananya ibu-ibu ya Pak RT pas kamari ngabagi bansos Ibu Haji aya teh minta bansos ka Pak RT. Aya mama neng panya sata acan Bunda teh Bu Haji heula aya nu nyamperkeun Pak RT ka saung teh Bu Haji teh nyungkeun bansos ngan ku Pak RT teh teu dipasieun pan ieu mah bansosna ge jang janda pan Bu Haji mah sanes janda. Asa teu geudah kieu nya rarasaan Ibu Haji. Mending balik wae kitu ieu teh enak. Tapan geus jelas ari kieu mah nya Ibu Haji teh ngapitnah Pak RT selingkuh jeung si Bunda teh pada teu dibere bansos mah jauh teh eta Haji Burung ngaranna oge atuh. Har, nah ada Ibu Haji mah teh kawas kitu mah neng sok fitnah ari taun teh. Har, oge nya karek kepikiran ku Pak RT teh soalna Bu Haji teh pas ku Pak RT teh dipasieun teh ngamaki-maki Pak RT eta teh ngahina Pak RT eta teh mitah Pak RT eta teh. Oh, cerita teh Bu Haji teh dendam ka Bu RT gitu. Pada teh dibere bansos jadi ngapitah gitu. Maknya meni tega pisan Bu Haji ieu Bunda nu teu apalan naon ge kok ka dibabaheung ya maknya sungguh terlalu maknya. Har, nah ada Ari Haji Burung pagadangan teh nganeangan onar we jeung onar eta teh nya lalieur aing mah teuing janji mah nya ieu mah nah we perkara ari mana Haji kudu salam olahraga. Salam. Wah. Har ibu-ibu, atas ibu-ibu tong ada geus ibu-ibu. Astagfirullahaladzim ibu-ibu, atas. Har, nah jadi kieu ieu teh. Balik aing mah sing bawa.
Ente bunda. Enggak ibu-ibu enggak tengkos gitu. Astagfirullahaladzim ibu-ibu. Bob, enggak kamu tak atuh Bob. Bunda atos. Ih, atos sana atos. Nyeri kia ieu haji disiksa ku jelema miskin. Dasar jelema miskin. Nyeri kia. Har, nah ieu teh jual dek nginjem pesen. Rasa mah dipakainya biasa, datang abrag-abragan. Ketawa. Ya. Kayak ngomodal. Si aik mas makan cenah. Meni aya-aya wae, aku pengen ketawa. Bu Haji heula teh nyampeun oke. Enggak, Bob itu mah enggak lagi selingkuh tanya. Dah. 1, 2, 3. Kok balik bisa nih, Bu? 2, 3. 1, 2, 3. Har, nah ada Ibu Haji mah. 3. Ntar takol dulu. Tuh. Enak. Iya mau menang tuh, bukti jelas. Tapi tuh sok. Iya mau menang yuk. Dasar haji burung pegawai atau ini gimana ya? Aya teh minta Pak RT eta naon minta bansos. 2, 3. Naon atuh Bu Haji ya teh maknya. Nah eta Pak RT jeung dipoto jok. Buna teh gaya kita ke pasantren teh. Ah nya pasantren teh nya makna. Oke.